sebenarnya kia harita teh sindan pernah mere amanah ke orang supaya orang teh melanjutkan jabatan manehna. Jadi maafnya saudara Eman, maneh tidak ada kesempatan untuk menjadi the next ketua pemuda Lampi karena kursi panas pasti ku orang saudara Junaid Iskandar Dinata Diningrat SPD SPBU untuk periode 2019-2051. Tapi tenang, manehnya kurang yang dijadikan menteri, nyata menteri naon, menteri konsumsi. Cungur sia. Kumaha iya tuh bisa gitu, tetap kudu aya pemilihan goblok. Santai atuh ya, lain masalah amanah ieu mah. Nyadem poe atuh skill si Junaid bisa naon, motor teu bisa ngaliwat gigi. Woi, emang namun jadi yang ketua pemuda kudu bisa mengendarai motor teu masalah, teu bisa ge. Nu penting mah tanggung jawabna gablag. Jaba aing mah geus lila di Lamping, ti lahir ge ngajerok di Lamping aing mah. Dengekeun ieu sia turumuk maneh teh datang ke Lamping tahun 2008. Bareng jeung mamang maneh ngilulin cenah ka dia yang apa? Pas mamang maneh indit deui ka kota, si Eman teu kabawa ada pinu beusna. Akhirna si ieu kapaksa ditinggalkeun di Lamping ku mamangna. Teuing bener teu kabawa eta teh teuing ngahajamikeun si Eman. Da emang cenah si Eman mah di keluargana ge nya geus kaasup semi teh di aku. Garis miring teh si harup lah. Ya, kumaha soroliatnya aing mah lain jelema pembuangan cungur. Tayang apal aing mah ari sarieuna raribut wae mah aing tah yang uruskeun lah. Mending indit jeung lah. Indit